Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bayayana. Alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita nu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita nu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana ka bumi na titin anu mana harita aya hiji makhluk nyatana si kelong bodas keur ngadodoho anu jadi orok eta hanca teh nya. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Nah, teu ditulakan jandela teh Nyai. Tanya ma Iam bari ngareret ka Titin anu katempo beungeutna sepa. Nah datos ditulakan jandela mak. Walon Titin hatina deg-degan pating sareblag teu puguh rasa. Kitu deui si Ojai oge sarua jajantungna jadi ratu tutunggulan kawas anu rek manggih kareuwas. Gawa tutupkeun deui atuh katebak angin meureun matak muka oge. Jeung deui teu pageus sigana nulakana. Sok jang buru tutupkeun. Ceuk ma Anah bari ngareret ka Sarkum anu keur ngajanteng nangtung. Nyakeun urang tutupkeun. Serog harita Sarkum ngadeuketan kana jandela. Tapi saenggeus rek nepi teu kanyahoan ti mana datangna. Ujug-ujug jeleg aya hiji tangtungan makhluk anu rupana estuning kacida matak pikasieun nangtung hareupeun jandela. Ah! Sarkum ngagoak da puguh bakat ku reuwas. Jeleng luncat ka tukang cebrot nenggar si Ojai anu keur nangtung koloyong gebru labu. Aduh, si Ojai ngagero bujurna ti teundeut karasa meuni seueul. Ih, naon eta? Ceuk Ma Iam bari nunjuk kana jandela. Sedengkeun Ma Anah kalah calawak teu bisa cacarita. Awakna ngadeg-deg panon melong ka eta makhluk. Ari Titin anu harita teh keur ngagoler. Teu ngarti kanu keur kajadian. Red ka pelebah jandela. Juring. Ceuk Titin gap ka anakna tuluy ditangkep meuni pageuh. Sedengkeun beungeutna nyusup kana bantal da puguh bakat ku sieun. Cikikik etah maluk seuri sorana ngirung mata kukurayeun. Ari matana anu boloto teh gular giler ngawaskeun kanu araya dirinya. Ah, jurig.
Ceuk Sarkum bari nunjuk ka palebah eta makhluk. Awakna ngaleper da puguh sieun kitu di si Ojai oge sarua. Sarua sieuna panonna molotot beungeutna sepa. Cikikik eta makhluk teh seuri deui siga anu keur manggih ka bunga. Sanggeus kitu ukur sakilat awakna ngalayang asup ka jero kamar. Seot nyamber ka orok anu harita teh keur ditangkep ku indungna. Puguh bae titin reuwas anu lain dikieuna. Lantaran ukur sakiceup orok geus leupas tina ceklan leungeunna. Kang Ojai, anak kurang, Kang. Ceuk Titin ngorejat hudang ret ka salakina anu keur molohok bari ngadegdeg. Acan oge si Ojai sadar kana kayaan. Eta makhluk geus ngalayang manten hiber kaluar ti jero kamar. Bari nyikikik seuri sorana tarik pisan awor jeung sora angin. Ojai, anak kurang dirauh juring. Ceuk Titin ngegero ka salakina geus kitu mahing ceurik jajeritan gegeruan kanu jadi anakna. Anu harita geus dibawa ku makhluk anu tadi. Jangan haking anakku, Mbak. Ya Allah, Gusti. Kang Ojai, gawat udah kada kurang dibawa kabur ku juring. Ceuk Titin bari ceurik. Ngebenge kitu Sarkum jeung si Ojai sadar kana kayaan. Kang Sarkum, anak kuring dibawa ku setan anu tadi. Oh bener hayu buru udag. Walon Sarkum nya teu mikir dua kali. Harita keneh kalacat kana jandela. Jeleng luncat keluar dituturkeun ku si Ojai. Satuluyna duanana pating berengbeng lalumpatan rek mudag setan anu geus maling orok. Tolong! Tolong! Aya setan maring orok! Tolong! Sarkum gogorowokan bari ngaberengbeng lumpat dituturkeun ku si Ojai. Batur, tolong, anak kuring dipaling setan. Tolong, tolong. Ceuk si Ojai bari lumpat sakuat tanaga tesrik nepi ka notog-notogeun maneh. Tunggul ditubruk catang dirumpak teh sanyana. Dampal sukuna karasa peureus teu dirasa. Terus bae lumpat sabab hayang hasil mudag setan anu geus maling anakna. Awar-hawar ti kajauhan kadenge sora makhluk anu tadi seuri ciciri hilang. Awor jeung sora orok anu harita kadenge ceurik gogoaran. Ngadenge kitu puguh bae Sarkum jeung si Ojai jadi kaweur hate lelenyapan. Palawur teu bisa ngarebut deui orok tina cekelan eta setan. Anu jelas lumpatna lain udageun maranehna. Da puguh lumpatna jojorelatan ngalayang siga anu hiber teu napak kana lemah. Tolong! Tolong! Aya setan maling orok! Ceuk Sarkum bari tuluy ngaberetek lumpat maju ka belah kaler, mapai jalan desa nuturkeun sorana orok anu ceurik gogoaran, awor jeung sora angin anu ngaguruh handaruan. Si Ojai nuturkeun tukangeun apasna kadenge ngahegak. Udah ka kaler jang. Tah ka kaler, buru lompatna. Cing tarik ulah tinggalin. Nyakang tuluy udag. Walon si Ojai beretek lumpat beuki tarik. Samalah tuluy miheulaan Sarkum teu lila leok mengkol ka belaka tuhu. Tuluy lempeng gok ancog ka jalan anu ngolecer. Aduh, kabelah mana si setan teh lompatna? Ceuk si Ojai ngarandeg bari culang cileung. Nah make eureun. Aduh Kang, kuring kalengiteun tapak. Si setan teh lompatna tarik pisan. Kuring bingung nah kudu nyokot jalan anu kabelah mana ieu teh. Walon si Ojai bari ngareret ka Sarkum anu geus aya di dinya. Aduh, bahala atuh lamun kayak ieu mah. Kamana urang kudu nyusulna? Sarkum ngahuleng bingung kudu nyokot jalan anu mana sangkan teu salah.
Bareng jeung kitu kadenge sora orok gogoaran datang nati belah kulon. Kakulon Jang, ayo udag. Baretek Sarkum lumpat di sataker tanaga nepi ka tiba baranting siga nu diudag mau. Usabab kayaan poek mitra jadi tepati awas kana tincakeun. Jebrod Sarkum najong batu anu aya hareupeun, koloyong gebru labuh. Aduh, Sarkum ngagero bari muringis indung sukuna nyeri anu lain lumayan. aduh, jadol sia. Kunaon Kang labuh? Tanya si Ojai tapi tenulungan. Kalah tuluy ngaberetek lumpat deui da sieun tinggalin tapak. Sarkum nguniang cengkat beretek lumpat deui bari ingkud-ingkudan. Kanyeri mah geus teu dirasa lantaran hariwang si orok bisi teu kapimilik deui. Tolong, batur-batur tolongan, aya setan maling orok. Sarkum gogorobokan menta tulung ka batur salemburna patembalan jeung si Ojai susuganan aya nu ngadengieun sarta kaluar ti imahna. Tolong, anak kuring dipaling ku setan. Ceuk si Ojai bari ngaberetek lumpat patutur-tutur jeung Sarkum. Tuluy mengpeng maju ka belah kulon. Dina kayaan kitu, Oding anu keur aya di imahna kaparengan harita teh acan sare. Samalah keur ngalepus udu di tengah imah. Ai dedengian ti aya nu pating gorowok. Sahanya? Ceuk Oding ceulina rancung ngadedengekeun kayaan di luar. Nya bareng jeung kitu kadenge deui sora jalma anu menta tulung beuki deukeut. Tolong! Ya bener aya nu menta tulung. Korejat Oding cengkat tina diukna tuluy gura-giru leumpang muru panto. Kolotrak berai panto dibuka. Kewat atuh harita manehna kaluar. Gebrug panto dipeundeutkeun. Geus kitu mah jerut Oding turun kaburuan bari culang cileung. Breh katempo aya 2 urang jalma anu keur pating beretek lalumpatan patutur-tutur. Tapi acan sidik kana rupana. Lantaran kayaan teu pati caang da puguh peuting. Aya oge lantera anu ngagantung tapi seuneuna leutik ka kalecesan katebak ku angin. Aya naon? Tanya Oding bari melong kanu keur lalumpatan. Reg si Ojai eureun sedengkeun ari Sarkum mah tuluy lumpat teu malire kanu nanya bakat kusieun teu bisa nyusul setan anu geus maling orok titin adina. Kang Oding, tulungan anak kuring dipaling ku setan. Walon si Ojai bari melong ka Oding napasna kadenge ngahegak da puguh cape. Sahar ieu teh jang Ojai lain. Nya kuring Ojai, ayo Kang bantuan udag. Jawab si Ojai teu ngomong deui geus kitu beretek lumpat nyusul Sarkum anu geus rada anggang. Sajongjongan Oding ngahuleng acan ngarti kanu keur kajadian. Tapi teu lila beretek lumpat nyusul si Ojai. Mangsa alam harita teh beuki peuting. Awar-hawar di kajauhan kadenge sora anjing babaung meni melawung mata keueung. Pasalang jeung sora angin anu ngaguru handaruan. Urang kocapkeun Nyi Sawitri anu wujudna siluman kelong. Harita teh keur lumpat jojorelatan maju ngulon. Hasil ya orokus aya dina ceklan aing. Moal deui ku aing rek diserot getihna. Ceuk eta siluman bari seuri ciciri hilang. Keur kitu goak-goak kadenge sora orok ceurik gogoaram tarik pisan. Sorana asa pating saleor ka unggal tempat. Jempe si anak jelema montong ceurik. Lantaran sanajan ceurik nepi ka beak sora oge moal aya hartina. Sabab geus jadi takdir si laing orok kudu jadi ubarana angpikeun aing. Ceuk siluman kelong bari mangku orok. Goak-goak orok ceurik gogoaran tarik pisan. Jorelat jeleng-jeleng Nyi Sawitri luluncatan awak ngalayang teu napak kana lemah. Setan, udan sia. Ceuk Sarkum ngagorobok ti kajauhan. Lumpatna geus sosoloyongan bakat ku cape. Napasna ngahegak dadana renghap ranjung kesang ngoprot. Tetela aya manusa anu ngudak ka aing. Siluman kelong seureunyi kikik sorana ngirung mata kukurayeun. Setan, uron sia kurang ajar. Anak aing motong digubug sia. Si Ojai ngagorobok nita eureun ka eta setan anu keur lumpat jojorelatan. Dasar manusia tegarableg otak.
Nah naonan make gudak-gudak ka aing. Harayang dicekek sia teh. Siluman kelong kadenge sorana seuri ciciri hilan tapi beuki ngajauhan. Aduh alah ampun capek kieu. Ceuk Sarkum regeureun napa senang ngahega ke sang ngoprot mesuhan sakujur awak. Terus udah Kang. Kelaanan capek, sok itu udah ku sorangan. Walon Sarkum ngareret bertek si Ojai lumpat deui dituturkeun ku si Oding anu aya tukangeun, tapi beuki lila lumpatna teh beuki laun. Sukuna saleuleus sakujur awak karasa lungse. Si Ojai lumpatna sasampoyongan. Jajantung ratug deg-degan, hate pating sareblak. Geus asa ipis harepan, ceuk pikirna pamohalan baris bisa nulungan anu jadi anakna. Da puguh siluman anu mawana lain udageun manehna. Aduh Gusti ya Allah. Kedah kumaha abdi nyalametkeun pun anak. Ceuk si Ojai lual werek ceurik hate sedih nu lain di kieuna. Ras inget ka anakna anu geus lila ditutungguan aya kana 10 tahun lelana. Tapi ari ayeuna gubrag ka alam dunia bet kudu ngalaman dipaling ku siluman. Ayo Jang, buru lumpatna ulah eureun-eureunan. Ceuk Oding anu harita geus nepi ka dinya. Aduh Kang, kuring teh capek jeung disanajan kuring lumpat sakuat tanaga. Asa pamohalan baris bisa nyusul eta setan. Ulah wakal leutik ate Jang. Hayu buru lumpat deui. Ceuk Oding mere sumanget. Bretek lumpat ningali kitu Ojai teu cicingeun. Sanajan lumpatna geus totolonjongan tapi tuluy maksakeun nuturkeun Oding. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun Nyi Sawitri harita teh lumpatna geus beuki jauh. Tuluy mengpeng maju ngulon bari nyeklan orok anu tadi ceurik ku guaran terepe. Leok mengkol ke belah kenca gok pasarandog jeung saurang jalma anu keur leumpang dina tonggongna naplok tas rangsel dieusi ku babawaan. Nyi Sawitri anu wujudna siluman kelong ngarandeg. Lumpatna tekebat mata anu bolotot mureleng ka eta jalma anu keur ngajanteng nangtung hareupeun bangun kaget. Nyengka sia manusia. Ontong halangan jalan aing. Ceuk Nyi Sawitri saterusna ngajorelat lumpat ninggalkeun eta tempat. Astagfirullahaladzim. Nah naon anu bieu teh? Manusa atawa lain? Ceuk eta jalma reuas. Panon melong ka Nyi Sawitri anu lumpatna geus anggang. Gua kadenge sora orok ceurik ku guaran estuning mata kuatir. Keur kitu sajongjongan eta jalma ngahuleng. Bareng jeung kitu ti kajauhan kadenge sora jalma anu pating gorowok, bari pating bertek lalumpatan muru ka pelebadinya. Setan, urun sia bangsat. Kadiekeun orok eta. Ceuk anu saurang ngagorowok sorana tarik pisan. Setan atawarah, kadiekeun si anak aing kurang ajar. Aya bangsat maling orok. Buak meureun anu tadi. Eta jalma ngomong sorangan panon melong kanu duaan anu geus beuki deukeut. Wah, teu bisa diantep kaya kieu mah. Bangsat orok kudu sagancangna diudag bisi kaburu jauh. Tada teuing karunya ka indung bapana. Teu nyarita deui eta jalma tuluy ngablesat lumpat tarik pisan rek nyusul anu maling orok. Kocapkeun deui siluman kelong anu harita geus beuki jauh. Samalah geus rek ninggalkeun lembur Cibubuay. Lumpatna jojorelatan gancang pisan ka kalayangan siga nu teu nampak kana lemah. Geus nepi ka dieu mah. Sigana moal aya anu bisa ngudag ka aing. Ceuk siluman kelong seuri ciciri hilang. Manehna teu sadar lamun harita aya anu keur ngudag tukangeun samala geus rek deukeut. Astagfirullahaladzim. Anu diudag ku aing teh manusa atawa lain? Nah geuning eta sorana ngirung mata kukurayeun. Ceuk eta jalma ngomong dina sajroning hatena. Keur kitu guak-guak kadenge deui sora orok ceurik ku guaran. Sorana geus les-lesan kawasna mah capeun. Bener ieu teh bangsat orok. Sarta ayeuna keneh ku aing kudu gancang direbut. Lantaran lamun teu palaur orok cilaka. Jorelat jeleng eta jalma luncat ngalayang luhur pisan kawas manuk anu keur hiber. Eureun sia bangsat. Eta jalma ngagorowok nitah eureun ka siluman kelong anu keur ngabelesat lumpat mangpung tarik pisan hese teu luak lieu ka tukang. Barang ngadenge kitu puguh bae atuh reuas reg eureun nya sabot keur kitu jeleng ka hareupeun aya tangtungan saurang jalma luncat.
Celegedeg nangtung jarakna teu jauh ukur 2 meter anggangna. Keur sajongjongan kalah olohok panon melongka makhluk anu aya hareupeun anu bentukna aneh. Rupana bodas tapi jangjangan. Matana nu bolotot semuhurung teh ular giler bangun anu galak pisan. Saha sia teh manusia? Wawanianan ngahalangan jalan aing. Tanya Nyi Sawitri anu wujudna siluman kelong. Aeh makhluk naon ari ieu? Tangtungana siga manusia. Tapi lain da geuning jangjangan. Jeung dirupana bodas. Ceuk eta jalma bari nyidikeun kana wujud eta makhluk anu katinggalina aneh. Manusia kurang ajar. Gancang nyingkah sia. Heug kuring rek nyingkah. Asal sok geura pasrahkeun eta orok. Walon eta jalma ngajawab kalayan tandas. Ngeunah sia ngabacot teh. Manusia kurang ajar. Kewat nyingkah. Sameme si laing dilakleg ataku aing. Ceuk Nyi Sawitri huntuna kakerot bakat ku ambak. Kuring rek nyingkah. Asal orok kadiekeun. Teu bisa. Antara dia orok milik aing. Nya lamun kitu carana ku kuring rek direbut secara paksa. Ok bae lamun bisa mah. Cacap nyarita kitu jorelat jeleng siluman kelong luncat ari maksudna rek lumpat. Tapi samemeh bisa ngejat ukur sakilat jangjangna di jewang. Siluman kelong ngagaleong. Dina kayaan kitu kerawak orok anu aya dina cekelan gancang direbut ukur sakiceup. Orok geus pindah leungeun goak orok ceurik gogoaran. Nyi Sawitri anu mangrupa siluman kelong pugu bae reuwas. Sabab orok geus aya dina leungeun musuhna. Anu saya kurang ajar. Kareokon saya ta orok. Kop cokot namun bisa mah. Manusia ata adol. Dihakan sia ku aing. Jeleng siluman kelong luncat ngalayang awakna hiber rek ngarontok eta jalma. Tapi samemeh nepi ukur sakilat suku katuhuna metama pagserangan lawan. Hiuk jebrod tajongan sukuna nenggel pisan keuna kana awakna. Siluman kelong ngagoak awakna ngajungkel ka tukang. Tapi telila korejat hudang red ka musuhna anu keur ngajanteng nangtung rada anggang. Sia teh nyaan rek ngajak perang. Anya kumasi laing we tamada moal burung di layanan. Sombong sia rasakon yo. Siluman kelong nafsu teu disangka-sangka barasat. Tina kadua mata ngaluarkeun cahaya beureum meuni ngabarasat muruka eta jalma. Ningali kitu pugu bae reuas tapi sanajan kitu sadar kana kayaan. Rikat harita ngajuralitkeun awakna ka tukang. Hiat! Eta jalma ngajuralitkeun awakna nyingkahan serangan lawan. Barasat jeleger kadeke sora anu ngajeleger tarik pisan. Cahaya beureum milepas ka tukang. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Setan naon ari anu kieu? Manehna bisa ngeluarkeun cahaya beureum tina matana. Ceuk eta jalma panon mencerong ka eta makhluk. Samalah ampir teu ngiceup bakat ku hayang sidik kana rupa jeung tangtungana. Sedengkeun orok ditangkep pageuh lantaran palawur bisi karebut teuy ku musuhna. Kaya kieu mah aing kudu ati-ati. Manusia kurang ajar. Kewat pasrahkeun eta orok. Sabab lamun henteu sia ku aing di podaran. Geutis sia rek diserot nepi ka saat. Siluman kelong ngancam panonna bolotot burahay beureum matak sieun. Setan, aing moal masrahkeun orok ka sia. Lamun kitu nyaan sia teh hayang di podaran. Nyi Sawitri beuki nafsu barasat cahaya beureum kaluar tina kadua matana. Tapi ku eta jalma teu disingkahan sakilat ti papag kudam paleungeun katuhu. Allahu Akbar, hiat! Barasat jeleger kadenge aya sora anu ngajeleger tarik pisan. Samalah taneuh anu ditincak karasa asa eundeur balas ku tarik-tarikna. Siluman kelong ngagorowok tarik awakna ngajungkel ka tukang.
Bareng jeung kitu torojol oding si Ojai nya kitu deui sarkum tiluanana aranjog ka palebadinya. Puguh ara lohok mata simeuten kaget nyaksian eta kajadian. Red ka siluman kelong, geus kitu red ka saurang jalma anu keur mangku orok tapi can nyaho saha-sahana. Dasar manusia teu uyahan sia. Korejat siluman kelong cengkat mata anu bolotot ke tempo burahay beureum. Red ka musuhna anu keur nangtung bari nangkeup orok. Red teuing ka sarkum ka oding nya kitu deui ka si Ojai anu geus araya di dinya. Sanggeus kitu mah ngablesat ngapung ka luhur ninggalkeun eta tempat. Tapi lain ngandung harti manehna teu wani lamun kudu nuluykeun tarung ngalawan musuhna. Tapi ceuk pikirna peuting eta lain waktu anu hadepikeun tarung. Sajabat ti kitu manehna teu bisa gagabah nyang hareupan musuh lantaran acan kaukur kakuatana. Da puguh acan nyaho saha-sahana, palaur bisi matak cilaka. Anu akhirna mah Nyi Sawitri indit parimawa hate anu medenghel ambak lantaran teu laksana nyerot getih orok anu geus aya dina cekelana. Saha manusana anu tadi teh? Manehna geus hasil ngarabut deui orok tina leungeun aing. Anu sakuduna ayeuna aing nyerot getih orokna si Titin. Tapi ayeuna mah geus moal laksana. Beu kudu kumari geus kieu, orok anu geus dina cekelan leupas deui. Kaya kieu mah kapaksa aing kudu neangan mangsa anu sejen. Lantaran peuting ieu kudu manggih getih pikeun ngaleungitkeun rasa naang. Mengpeung poe keneh kajeun rek neangan mangsa ka lempur anu jauh. Ceuk Nyi Sawitri tuluy ka kalayangan di Jomantara. Mata nanu bolotot gular-giler kahandap ngawaskeun suhunan imah anu perentul. Sanggeusna kitu ngablesat hiber kanu jauh maksudna rek neangan mangsa anu bisa diserot getihna. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.